Ya Rabbi bil Mustafa balik maqasidana waghfir lana ma madha ya wasi'al karami. Hiji sahabat teh anu sering didongengkeun ka Kangjeng Nabi malila deui geura-ge aya jelema datang tublah ditu eta teh penghuni surga. Kabeh nulu barang deuleu lah jelemana teh boro-boro make jas. Rudin sendal lagi sendalna ditengting make kenca. Pan Haji Pendi mah sendalna kulit jangan mah langsung menang nyiun sorangan deh di bojong. Tak guys deh menang 2 poe Kangjeng nyarios deui cek Kangjeng belah dia bakal datang penghuni surga kabeh narangtung ningali bareng ningali si eta deui bae nu kamari ya Allah. Geus isuk dah kumpul deui cek Kangjeng moal lila deui bakal aya nu liwat penghuni surga kieu deui barang tingali eta keneh bae ya Allah ya Rabbi kadeleuna hina Rudi tapi Kangjeng Nabi nyaritakeun penghuni surga cek Abdullah aing ngendong di imahna lah aya coba kumaha maca Qur'anna kumaha tahajudna kumaha duhana jeung kumaha sapopoena langsung datang Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Naon Allah. Borek ngendong di dieu. Emang aya naon? Keboga masalah jeung di imah. Lah kasinggung atuh sia. Geus sia mah bermasalah bae sabab sairilah hirupna. Ieu jeung masalah jeung kolot. Oh teu ada udah gendong. Alasan doang. Gendong lah. Padahal manyana dek memperhatikan kumaha ieu kahirupan sapopoena begitu maghrib langsung teh lila isya mantes isya kakedengan sasarean beutingnya nanagog bae ngintip ya Allah eta sahabat sugan maca Quran sugan tahajud istuning kerek luar biasa kerek bae hudang-hudang subuh cek Abdullah jak kerek bae pacak Kangjeng Nabi penghuni surga sih. Nah guys sekarang sapeting berangna di deuleu sugan duha janteu teu salat duha biasa bae malah ngangon embe biasa Masya Allah guys lah kadua penting malam ieu asana ieu maghrib isya intip deui leuwih parah kerekna tibatan nu kamari mah teu pati nyenghor ieu mah nyenghor sebab beurangna tas ngangon embe capek wow ader-aderan teh kerek hudang subuh biasa deui bae aktivitas beurang ngangon deui bae teu kaharti aya geus ieu Kangjeng tapi nyebutkeun penghuni surga karak dua penting tilu nista maja utama waduh bener bae ka tilu pentingna mah leuwih parah hiji kerekna pohara kadua teu robah kamari mah masih robah masih ngagigir Allah gitu kayak ngigir deui ka dieu ieu mah eueuh ngigir waduh kerek teh kerek we lamun nyaho pasti eta lah gitulah tah geus tilu penting mah bebeja we kulek balik lah pamit cek teh oh udah pamit tapi bingung sebenarnya mah bingung naon tuh aya we ka bingung coba jelaskan soal kabingungan naon kieu dumanta kula ka dieu teh gandenge ucapan Kangjeng ai kitu nyarita naon Kangjeng cek Kangjeng pertama bakal aya nu liwat datang ka dieu penghuni surga ente poean kadua cek Kangjeng bakal aya nu ka dieu deui lewat gunung ieu eta teh penghuni surga barang di dieu ente deui katilu kali cek Kangjeng bakal aya lewat di dieu ta pinggir gunung ieu ahli surga penduduk surga barang di dieu ente deui kula penasaran teu boga masalah jeung pamajikan jeung kolot tapi hayang nyaho coba
ibadah ente kumaha ieu sapopeja nu kukula kadeureuk kerek puyang kula cek gelet teh atuh ai ibadah zahir mah gampang dideuleuh ki atoge kurang kumaha udeng-udeng jasok dipake jubah sok ngangsar sorban malah lamun keur di pendopo mah 5 makena geus atuh sarua jeung King Jaya teh leuwih parahnya nama tuh atuh leuwih parah jam keluar di pendopo di deuleu amplopna leutik bebeja ditolol teh pan Kiai Belaraja jeung Cisoka memang sarua kos karitu eueuh masalah ieu keur carita eueuh masalah eueuh nah jadi ente kos kitu teh kumaha kieu hari ibadah zahir mah geus capek kula mah ketika Kangjeng nyaritakeun ibadah zahir kula geus dipraktekkeun nu ayangan capek begitu kula dibere ilmu ku Kangjeng titah nyieun kebijakan maka ku kula ayeuna terus bae diopenan kolbu teh hiji supaya inget bae ka Allah teh henteu suuzon ka batur deuk kumaha bae ge sarua makhluk Allah teu pernah suuzon. Nomor kadua henteu pernah gibah ngomongkeun batur lantaran hendeuk naon make jeung diomongkeun jak kabeh ge horenganan ieu adalah pagawean Allah. Nomor katilu henteu aya hasud nu mantak teu aya hasud kabeh horeng geus diatur ku Gusti Allah. Panyakit-panyakit nu tatadina nembleh di kolbu kuari geus dipiceunan kuari tinggal tenang inget bae ka Allah geus kuali disederhanakeun ai kaburu tahajud ai teu kaburu henteu tapi kolbu ka Allah bae daripada nu tahajud tapi hatena ka karung oh jadi gitulah ibadah teh masyaallah. Lamun Kangjeng Rasul nyaritakeun penghuni surga seperti eta dengan ilmu bijak kolbu jadi bersih dibersihan jadilah penghuni surga urang kabeh kan hayang jadi penghuni surga amin lain amin mikir sia mikir tuh iya Masya Allah bijakan sinaran ke bakalna ilmu urang sinaran ke bakalna tingkah pola urang sinaran ke bakalna pagawean urang lantaran kolbu urangna ulah aya panyakit. Nah dengan ilmu bijak urang bisa membangun diri. Lamun urang geus bisa ngabangun diri sarua jeung Kangjeng. Lamun Kangjeng diisrokeun dimerajkeun sakicep lamun para aulia Allah diisrokeun jeung dimerajkeun sakicep atuh lawan bedana jeung urang saruha piceunan geura kasalahan piceunan geura penyakit piceunan akdar reget kolbu bersihan hiji be Allah urang bakal salengkah ke Mekah bakal salengkah atuh eta Abdul Karim ti Mekah ka dieu ngan salengkah ari eta Syekh Mansuruddin ti Mekah ka Banten atuh kan sakicep ari eta Ki Khalil ti Mekah balik ke Bangkalan ngan sakicep ya Allah ya Rabbi ku bersihna jadi lamun urang carita Isra Mi'raj Kangjeng sering eta teh pilihan Allah jelas tamang geus anu diangkat jadi menko nage malaikat Jibril naon menko Masya Allah Aisyah dia ajak bae tegati budak ya Allah ya Rabbi geus ulah milu balik sia jeung aing Gusti Allah tuh langsung malaikat Jibril malaikat Mikail nah lamun urang bersih atuh urang ge ngabaturna teh jeung malaikat diajak ku malaikat ya Allah ya Rabb lamun Syekh Nawawi
di Mekah pernah ke Banten teh teu naik kapal teu naik kendaraan geus puguh teh Syekh Nawawi mah teh geus guru urang sararea Syekh kuno urang kabehan geus jelas tah mah geus tah Syekh Asnawi bae anu belah dieu nu mantak dizarahan teh ya Allah ya Rabb bisa nyiples atuh sarua Ki Ato ge bisa nyiples Ki Ato nyiples atuh Haji Spendi nyiples barang geteh ngan dikontrakan